نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا شفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أزواجه ذريته وأولاده وصحابته أجمعين خصوصا مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة الأنام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي شيخنا ومرشدنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب دكتور الحافظ الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه شيخنا ومرشدنا الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحافظ القادر بن أحمد بالفقيه شيخنا ومرشدنا كهجي محمد يحيى شيخنا كهجي أحمد طه وأوصلهم فروعهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم خصوصا لحضرة أبي كهجي محمد سلمان كهجي أحمد زيني دهران كهجي محمد كردي yang Abu Hasan Al-Burujuli Abdullah Kahrathani Abdullah Kahlawal Mbah Sayyidi yang dalam Haji Abdul Manaf Al-Mahmudi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim anna Allah Ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah anna Allah Ta'ala yu'idu alina min barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah Al-Fatiha A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala habibillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa majid wa azim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Hadaratil afadil al-mukarramin jamaah saderek sadayana sepuh-sepuh anu kalintang dipihormat wabil khusus para kiai, para asatidz, para pengurus majelis ta'lim oge para panitia penyelenggara peringatan al-Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadayana muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wabil khusus ibu-ibu anu hadir sasarangan di ieu tempat. Mudah-mudahan kaberkahan wengi ayeuna kampelan urang dina wengi ayeuna sing janten sababiyah, janten wasilah salamet bahagiana urang sadayana dunia sinarang akhirat. Anu kedul ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dirajinkeun nya, anu bodoh sing dipinterkeun, anu boga hutang sing kabayar, anu boga masalah sing gera beres, anu can boga jodoh sing gera boga jodoh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sadayana ku abdi di Bandungan gitu, abdi saumur hirup teu pernah ningali sakola satahun sakali. Di dieu aya teu sakola satahun sakali, teu ayanya. Jadi nu abdi nyaho mah sakola SD teh unggal poe, ini isuk-isuk balik berak. Bahkan lamun sakolana make ekstra kulikuler, eta teh balik budak teh jam 3 kadang jam 2. Beres SD gitu pan SMP unggal poe, datang SMA unggal poe, datang kuliah unggal, beres sakola teu ngajamin beunghar, beres sakola teu ngajamin beunghar kitu nya. Da loba sarjana nu tamatan sakola tapi teu boga gawe loba.
Jadi abdi sok bingung lamun aya jelema ngajina teh satahun sakali. Kan sok aya jelema ngajina satahun lagu rajaban we atawa lagu muludan ngajina. Jadi hese lamun jelema teu ngarti. Hese lamun jelema teu ngarti. Jadi rajaban ieu kumpulan ieu nyambut Ramadan ieu teh lain ngaji anu sabenerna dan ngaji nu sabenerna mah kudu unggal poe. Sabab ilmu nu kudu diaji teh loba pisan. Itunya ngarah naon urang ngaji teh ngarah salamet. Salamet di mana? Salamet di dunia, salamet di akhirat. Contohnya kieu ceuk kadieu nemponanya itu alhamdulillah tadi urang geus maca maulid, geus maca sholawat, oge geus ngadangu nasihat. Mudah-mudahan we sadayana tadi nu didugikeun sing janten ilmu anu manfaatnya gitu. Kurang diberi contoh ceuk lamun aya jelema dagang ngalamun ya. Dagang terus manehna teh dek dagang teh nyewa toko da teu boga toko, ngontrak satahun 20 juta. Terus ngeusian warung balanya, da warungna kudu dieusian. Eusian warung 30 jutaan umpamana. Terus we ditungguan ku awewe ieu teh nu dagang teh warung teh ti isuk-isuk tepi ka magrib. Ditungguan unggal poe dagang ngaranna. Jelema nu model gitu jelema salah apa jelema bener? Cing pangjawabkeun. Hah? Nah ngaharulang. Ngadengen teu. Aing balik teu didenge mah. Hah? Heuh pangjawabkeun nu model gitu bener apa salah? Dengikeun atuh ceuk urang mah ngalalamun wae atuh mikir naon. Sedalahar can. Dek dibere dahar mah. Ti imah can dahar. Astagfirullahaladzim. Pirahku can dahar. Ah sok ngabohong. Sok diajar ngabohong doraka ceuk ngabohong. Nya ceuk urang dengikeun heula urang teh meunang ngonang ieu teh aduh aing teh didengikeun. Ngahaja teh dionang itu titah ngomong mata nge ka dieu nempona ka dieu geura. Aya jelema ceuk, aya jelema ye. Bae da ngalamun meunang meureun teh doraka meureun. Aya jelema hayang dagang. Teu boga toko manehna teh kitu nyewa we toko di pasar we gampang nama. Nyawa setahun 20 juta bayar ku manehna. Toko nanti pan kosong tuluy balanya ka grosir usian toko nanti ye balanya 30 jutaan. Tuluy we dagang unggal isuk-isuk ditungguan tepi ka magrib isuk dagang nungguan di warung tepi ka magrib. Urang nanya jelema model gitu jelema salah jelema bener? Jelema benernya ditungguan bener di modalan bener nah, nges kan baik kan koma heula koma tong ora titik aya jelema deui aya nama ceuk aya jelema deui ieu mah lain dagang ieu mah nyawah boga pare boga sawah manehna teh ini isuk-isuk teh ka sawah macul kabeneran da usum hujan paculan beres di paculan teh terus dipelakan pare terus dipelakan pare itu terus diurus aya jukur diramet dibersihan tuluy mau dipupuk make urea segala rupa make NPK awur-awur pupukna teh terus sok aya ningannya tukang tani mah cicing nyeun sasaungan mah terus make kaleng siga nu gelopan apal ngalaman teh sawah cicing borang teh koncrang itu pan kaleng teh ngarah naon ngarah manuk halaliber ngajagaan sawah kadang-kadang peuting teh sok sare di sawah lamun keur usum beurit sawahna bisi ku beurit
Orang dek nanya patani model gitu, patani jejeg, patani tejejeg, patani bener, patani salah. Mikir ngajawabna, ulah asal calangap. Cek hujan sok pinah, kanu teu kahujana pinah, ulah hujanan tiris, nya tong hujanan. Kan bae dah hujan mati langit dah kitu usumna. Hok pinah heula. Kanu teu hujan intinya. Wah ya tukang sholawat tak maca sholawat lama ya orang minahkeun heula nu hujan. Hok maca sholawat lama Munir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ieu kosong keneh tah. Ieu dihareup. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi. Alhamdulillah tuluy gedenya ngesok sing genah diukna ulah kahujanan nya tah balikan deui ce dengekeun matakna ge aya ngajawab ulah asal calangap dengekeun heula nya aya jelema tani isuk-isuk ini ka sawah tuluy dipacul sawahna teh geus dipacul tuluy ditanur tuluy dipelakan pak pare terus ditungguan ku si petani ieu teh 4 bulan atawa 3 bulan geus 4 bulan 3 bulan tuluy dipanen sawahna cek urang nu tani nu kitu nu tani nu bener apa nu salah anu bener nya geus bener berarti akur jeung pikiran urang nanaonan nu kahiji tadi
anu tukang warung teh nanaonan cangkel tengah jedog di warung make jeung ngamodal segala rupa hayang naon hayang duit hayang bati bener sabab orang hirup di alam dunia teh butuh duit nges ayeuna nu kadua patani capek pan macul teh capek nungguan 3 bulan teh tuluy panen teh eta daek tani kitu hayang naon hayang pare berarti patani eta teh patani anu bener terus kieu ce lamun aya jelema ieu mangalamun di alam dunia teh salat tuluy ngaji tuluy zikir tuluy maca Quran tuluy mun boga rezeki sedekah jelema nu kitu jelema salah jelema bener nanaonan si eta make jeung salat make jeung maca Quran make jeung zikir hayang naon ceuk euceu we ieu mah hayang naon nu kitu teh hayang ganyaran maksudna ganyaran hayang salamet di akhirat ayeuna urang dek nanya anu ngawarung tadi batina keur saha keur manehna apa keur batur keur saha keur manehna apa keur batur keur manehna anu tani ye keur patani apa keur batur keur patani anu maca Quran anu salat anu sedekah anu puasa ganyaranna keur saha keur urang keur anu ibadah kitu tah ngerti tak kitu ngaji teh kitu jadi urang mah sok hoream ngaji teh Kang ye ce nya sok hoream ibadah teh biasana boga rasa ibadah teh keur batur biasana lamun sedekah sok lebar kan naon sabab rasana keur batur lamun maca Quran sok hoream naon sabab rasana ibadah teh urang mah keur batur atawa keur Allah naudzubillah matak jelema jarang sadar gitu yen pagawean manehna anu sabenerna di alam dunia teh nyaeta ibadah dek naon deui atuh lamun lain ibadah mah gitunya matak abdi dionang ka dieu dititah ngomong teh ngingetan ka sararea bisi poho sabab Allah ngadawuhkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati kami nyieun jin manusia cek Gusti Allah kecuali kabehanana keur ibadah ka Gusti Allah keur taat ka Gusti Allah ayeuna lamun urang mikir kan moal mungkinnya aya jelema boga duit cek syariat lamun teu usaha moal mungkin cek syariat jelema bisa lamun teu diajar siga kieu moal mungkin euceu ayeuna hadir di ieu tempat lamun ti imah teu niat hayang hadir di ieu tempat moal mungkin lamun euceu teu hayang hadir euceu moal datang ka dieu pasti sare euceu datang ka dieu teh kusabab hayang hadir di dieu gitu bat lamun teu hayang mah moal datang siga jelema moal mungkin dahar lamun teu hayang dahar moal mungkin kawin lamun teu hayang kawin dan teu hayang mah diberegi amek ce aya parawan ya umur 20 tahun can hayang kawin ku inung bapana dititah kawin bunga apa amek sabab can hayang aya parawan umur 18 tahun hayang kawin dicarek ku inung bapana ngamek apa atoh ngamek sabab hayang nu mahal teh hayangna tamatak lamun dina diri urang teu hayang surga lamun dina diri urang teu hayang ganyaran lamun dina diri urang
teu hayang salamet di akhirat, jelema diajak kana ibadah dek jelema model kumaha wae ge hese. Hese sabab teu hayang. Umpamana cek ajengan di dieu teh Kang Haji, Cih Haji sararea kewengi pangaosan di haturanan lingi, urang teu hayang moal datang. Dah teu hayang, gitu Pan? Eta nu hese teh ngagerakeun rasa hayang dina diri urang. Gitu. Kumaha carana ngagerakeun rasa hayang teh? Dasar anu mimitina cek Imam Ghazali mah ngagerakeun teh ku kapercayaan. Percaya, tah lamun percaya anggeus. Percaya teh iman ceuk ngaranna. Contona kieu ceuk ye. Aya jelema rek kawin ceuk sabulan deui. Jeung saha? Jeung kabogohna, jeung nu dipika cinta. Kawinna sabulan deui. KUA geus ditangtukeun, tanggal geus ditangtukeun, tukang tena geus ditangtukeun, tukang catering geus ditelepon kabeh. Kawinna bulan hareup ye sabulan deui. Ieu calon panganten bungah teu? Ieu calon panganten bungah teu? Atoh teu? Kawinna geus encan? Encan. Nya bungahna geus, kawinna encan, bungahna geus. Bulan hareup geus datang can? Encan, tapi bungahna geus. Seperti jelema anu dagang tuluy dianyuk sabulan deui. Gitu, dianyukna ku jelema anu dipercaya bakal mayar. Barangna teh payu kabeh. Bulan hareup manehna boga bati. Sabaraha batina? 1 miliar. Jelema anu dagang ieu bungah teu? Bungah atoh teu? Atoh sabab rek menang bati gitu Pan. Menang batina geus can. Encan, bulan hareupna geus datang can. Naha make bunga? Sabab percaya. Anu nganyukna erek mayar. Nu kawin tadi percaya calon salakina moal kabur. Gitu Pan, jadina bunga. Pertanyaan urang ya di dieu, lamun urang salat percaya teh ka Gusti Allah. Bener. Nah taraweh bet parasea atuh. Cek sawareh 11, cek sawareh 20 tilu. Gitu Pan? Di dieu mah 2 tilu kabeh merenya. Gitu. Percaya lamun salat diganyar. Nah bet kedu. Hah itu. Eta teh tanya kana diri sorangan. Cek Kangjeng Nabi, ya Fatimah, hai Fatimah, i'mali, cek Nabi. Nabi ka putrina, kakasih Kangjeng Nabi, jenenganna Sayyidah Fatimah. Ya Fatimah i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Au kama qol kitu Nabi ngadawuhkeun. Fatimah digawe maneh. Sanyanyana kami teh teu bisa nyalametkeun maneh tina siksana Gusti. Eta teh Sayyidah Fatimah putrina Kangjeng Nabi. Ai urang saha? Gitu Pan? Urang mah teuing saha? Gitu Pan? Eueuh kedudukan teu boga pangkat, teu boga naon. Gitu Pan? Jadi urang mah sok lieur, ai pinter hayang ai ngaji, mung ai boga hayang ari usaha, kedul urang mah gitu Pan. Hese. Matak tepi ka iraha ge urang mah moal beunghar-beunghar. Da usahana kedul tepi ka iraha ge urang mah yeuh moal naon, moal bisa-bisa da diajarna kedul gitu Pan. Matak ulah ngimpi jelema nu teu diajar bisa, ulah ngimpi jelema nu teu usaha boga, termasuk ulah ngimpi jelema nu tara amal ka surga. Kitunya sararea yeuh ku urang di bejaan. Ieu hirup di alam dunia mah cek Imam Ghazali, ad-dunya ghurur wal ajalu maktum. Dunia mah kabeh ge tipu daya. Dunia mah kabeh ge tipu daya. Ku urang dibere contoh. Lamun urang puasa cenah panide deket Ramadan, heuh. Lamun urang puasa ningan nempo channel tengah poe teh heuh. Mending ngeunah teh gitu sigana. Beli channel teh simpen.
nempo Cireng anjir Cireng ka melek dina lak-lakan lalajo Cireng meuli Cireng simpen maghrib gitu pan ngame budak nyieun Indomie goreng tengah poe aduh eta teh nya musial karena beuteung mie goreng aing maghrib nyieun mie goreng jajarkeun maghrib teh amwe channel hiji da eta teh jol Cireng hoream Indomie hoream kabeh hoream sanggeus ngahakan cek tah kitu dunia mah bener teh heueuh kitu dunia teh siga euceul dengan kaedanan hayang tiung pan sok aya nya awewe kaedanan hayang ngimpi hayang meuli tiung nu mahal bari alus beli we tiung teh geus datang mah kadang tara dipake gantungkeun we ditanya naha maneh teh beuteung dipake tiung teh lebar mahal ngerti teh tak kitu dunia teh jadi urang sararea teh neangan naon di alam dunia teh atuh menira riweuh menira rudetnya sararea hirup di alam dunia teh riweuh jeung da babari cek Imam Ghazali mah ieu di alam dunia mah teangan kabagjaan geus sakitu tujuan di alam dunia mah bahagia doana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah eta doana Gusti paparin abdi di alam dunia teh kabagjaan oge di akhirat teh kabagjaan jelema nu bagja teh nu kumaha jelema anu nurut kasaha ka Gusti Allah mana buktina sok orang buktikeun lamun ece boga budak ngalamun ya budak ece teh tara nurut dititah sakola mung dititah ngaji mung dititah cicing di imah mung ulin budak teh kira-kira ku urang dicarekan moal dicarekan dibere duit moal bila perlu digebuk moal digebuk sabab naon sabab si budak tengah gugu ka inung bapakna gitu naik deui contona aya karyawan Kang ayeuna mah ceuk dununganna teh asup siah jam 7 datang jam 10 ceuk dununganna teh balik siah jam 3 lohor geus balik karyawan model kieu dipecat moal dia pecat moal lillah ceuk pangeran teh salat maneh teh tara salat ceuk pangeran teh ngaji maneh teh tara ngaji gitu ceuk pangeran teh nutup orat tara nutup tah jelema kieu mah meujeuhna lamun hirupna susah jangar riweuh stres teh meujeuhna naon sabab teu ngagugu ka Gusti nah urang make kudu ngagugu ka Gusti Allah kadunungan nu mere duit 3 juta ge sia ngagugu kitu ban ka pamajikan ye mun lalaki anu ngariweuhkeun teh ngagugu ban bener awewe ka salaki nu rudet teh ngagugu piraku ka Gusti Allah teh ngagugu dalam mun diitung mah kabeh ge pamere Allah eueuh nu bisa nyieun langit lamun lain Allah mah eueuh nu bisa mere panon poe lamun lain Allah gitu ban eueuh nu bisa mere cai lamun lain Allah eueuh nu bisa nyieun awak urang lamun lain Allah mah bageut jaba mere nikmatna mere sagalana jaba lamun urang ngagugu Allah mah ngaburuhan diburuhan ku Allah surga kitunya sararea hirup di alam dunia teh neangan naon yeuh tong diajar riweuh paling ge di alam dunia mah dahar nya dahar paling geus dahar naon sare geus sare naon dikekepan mun awewe mah kitu geus dikekepan kumaha dahar deui geus dahar kumaha sare deui heueuh kitu dunia di bejaan mah ku urang sok pikiran da teu aneh dahar mah dahar jeung daging biasa dahar jeung gurame biasa dahar jeung kangkung biasa dahar jeung enog biasa jelema teu kudu riweuh dahar
teu kudu keren-kerenan. Urang mah dahar teh hayang keren, sih teh nu keren dah. Kabeh ge calangap nu dahar. Dek nu geulis calangap, dek goreng patut calangap. Tuluy diteleg eta ngaranna da. Tuluy sare geus dahar teh lamun datang peuting nya. Dek dina kasur sare, dek dina karpet sare. Kadang-kadang mah dina acara rajaban ge kitu, meni riweuh-riweuh teuy. Hok milih mending dina spring bed teu bisa hees, teu bisa sare. Gitu mending dina karpet bisa sare. Gitu naon teu meni riweuh. Hirup teh piragening sare piragening dahar piragening dikekepan nya gitu ceuk nya. Ece urang sararea ieu akang kabeh jelema sa alam dunia hirup di alam dunia teh ripuh, hirup di alam dunia teh capek. Kabeh ge alam dunia mah pagawean. Hok pikiran naon dunia nu lain digawe. Kabeh pikiran. Dahar digawe, ngalah duit digawe, mani digawe, ngompol digawe, ngompol di baju digawe, ngalaan baju digawe, sare ngomong digawe, ngopi digawe, alam dunia mah kabeh ge digawe. Mata lamun urang hirup di alam dunia paeh ka neraka, naudzubillah summa naudzubillah. Gitu omat sararea ulah hayang ka neraka ulah cek urang dia teh da abdi mah teu hayang cenah pangarasa ka neraka har ai kalakuan eta inget-inget nya hayang mah henteu ngan kalakuan pan pinarakaeun urang kitu ban tah sirah tutupan ditiung maneh teh cek nabi awewe nu muka orat muka buukna salemar buukna ku Allah ke disarupakeun di akhirat jadi besi. Tuluy beusina nyocogan sirah awewe eta salilana kuat dicocogan ku besi panas heueuh matak tutupan sirah teh neng meni riweuh urang mung nutup sirah gitu leuheung geulis jeung alus mah ya mau urang Cisaat teh dah gitu nya gote gitu kan nya teu alus buknya nya naraka teh gitu pan. Kita pilihan bujeng-bujeng nu gote nu geulis ge deueuh pilihan. Lamun mau ka orat mah tetep dora salat omean gitu ban, dangdanan salat, gitu kuatan salat, ulah tinggalin salat. Da jelema salat ge moal eureun dahar ceuk. Tah omean eta teh kabeh. Jadi lamun nyaritakeun ibadah mah loba Kang. Ngan urang teu nyaho. Ibadah teh siga kieu make baju teh ibadah. Asupkeun leungeun ka tuhu gitu lamun make lamun ngalaan leungeun kenca niat nurutan Kangjeng Nabi ibadah. Lamun make senal mimiti make suku ka tuhu ngalaan senal suku kenca niat nurutan Kangjeng Nabi ibadah. Lamun dek nyaritakeun ibadah ngan urang mah pan sok poho wae. Tuluy make baju teh niat syukur ka Allah. Gitu niat make baju teh niat syukur ka Allah ngahaturkeun nuhun ka Gusti Allah ngaranna teh eta teh ibadah. Lamun dek nyaritakeun ibadah ngan urang mah ku sabab teu ngarti teh tara ngaji teh jadi eta teh asa teu ibadah. Dasarua ibadah ge digawe ulin digawe ibadah digawe lalajo TV digawe nempo Quran digawe sarua maca tasbih digawe ngomongkeun batur oge digawe itu lamun dek dijelaskeun mah pilih we pek sararea da surga mah lain nu abdi neraka lain nu abdi ngingetan jaba di alam dunia urang teh riweuh jeung capek piraku paeh kudu ka neraka mah nya sararea omean mengpeung pangih diingetan bisi poho da sakumaha hebatna jelema anu hirup di alam dunia pasti digawe gitu digawe teh pasti capek sarua nu tadi teh nu dagang capek nah manehna bet kuat dagangna sabab butuh matak tahun-tahun cicing di pasar kuat sabab butuh
gitu pan. Aya jelema tani eta kuat si bapa eta maculna nah make kuat sabab butuh. Lamun urang cicing di masjid umpamana kuat apa teu kuat? Teu kuat. Kuat apa cangkel? Cangkel. Nah make kitu sabab teu ngarasa butuh. Eta nu mahal teh rasana. Da jelema nu ngarasa butuh mah betah. Betah dah butuh atuh cicing butuh. Mun urang aya jelema cek urang deuk kieu ka dieu naon cicing di dinya teh. Terus teh kumaha? Cicing tepi ka magrib mah ti lohor. Terus kayak diberi duit 1 juta. Daek teu? Daek atuh. Nya kuat cicing lagi naon sabab nempo buruh. Maksakeun sabab nempo buruh. Lamun cek Gusti Allah teh baca Quran. Matak naon Gusti? Ku kami diberi surga. Kuat teu? Kuat. Nyengire ditanya eta. Matak sing inget buruhna riweuh jadi jelema teh geus ibadah nya diajar ibadah tong loba dedengean batur naon weh nu urang bisa maca tasbih pek maca sholawat pek maca Quran pek tah termasuk ibadah teh ngajauhan doraka. Ngajauhan doraka teh ibadah. Contoh ieu babaturan urang teh ngajak ngaliwat komo ayeuna dek Ramadan mah sok botram ningan gitu Pak. Ari keur botram teh keur dahar ngariung teh sok uplek nyaritakeun batur, sok uplek ngomongkeun ngomongkeun batur teh doraka gitu. Urang mau ngomongkeun batur teh kumaha carana? Berarti ulah botram entong si cicing di imah. Tah ngajaga eta teh ngajauhan doraka teh ngaranna teh ibadah. Sarua ngajauhan doraka teh ibadah. Bahkan jeung Imam Ghazali mah leuwih hese ngajauhan dosa daripada migawe taat. Sabab loba jelema nu migawe taat tapi ngeureuyeuh migawe dosa. Lah kitu nya sararea tah rajaban ieu teh sing berkah keur urang nya. Sing manfaat keur urang sing jadi ilmu anu manfaat sing ngabukakeun hate urang jeung kasadaran urang sabab nu mahal di jelema teh sadarna. Dasarua ajengan jelema ce ustad jelema pengusaha jelema presiden jelema gitu kabeh jelema boga pikiran jeung boga rasa. Tah nu bener mah anu pikiranana caang, anu hatena terbuka, anu ngarti hirup teh kudu kumaha. Tah nu kitu anu bakal bahagia. Intinya lamun urang bodoh belet teu ngarti hirup teh pasti hirup urang moal bahagia. Gitu. Loba rumus bahagia mah da moal bisa dibejakeun peuting ayeuna kabeh moal. Rumus bahagia mah loba. Kurang di bejaan hiji ye nya rumus bahagia teh ce mending mana ye mending sare di imah gitu anu alus gitu tapi imahna eueuh heueuh pan mending ngaranna gitu mending sare di imah nu butut tapi imahna aya mending nu butut aya geus eta mah udah contoh mah bisa bener bisa salah kurang di bejaan. Mending dahar jeung daging hayam tapi eueuh mending dahar jeung enog tapi aya kitu hirup bahagia pan sok aya ceuk ieu jelema teh ngeunah meureun nya mun dahar jeung daging hayam moyah kieu gitu disuguhan ku pamajikanna teh Kang dek tuang sok suguhanna teh enog goblok sia mah dahar teh enog deui teu hayang aing dahar jeung enog tuh kan. Lalaki model gitu teh ngaco hayang daging hayam tapi tungtungna lapar tapi ka peuting sabab daharna hayang jeung daging gitu siga abdi aya awewe kieu ce pangih jeung awewe umurna geus 43 tahun geulis awewena teh ku urang ditanya ce naha teu kawin-kawin teu acan menak anu sesuai sareng selera cek eta awewe asli urang mah. Nah nu kumaha sarara ece teh
gitu lalaki anu kasep cenah Pak Ustad. Abdi mah kawin teh hayang jeung nu kasep. Nah make hayang jeung nu kasep da abdi mah geulis memang kurang di aku geulis ngan geus 43 tahun can kawin ka kurang dikieukeun ce mending nu kasep eueuh mending nu teu kasep aya. Hok bisi di dia aya nu pulah pilih mending nu kasep eueuh hatina teu kawin-kawin tepi ka nini-nini mending nu teu pati kasep aya. Hok jawab ku sararea. Gitu mata hirup mah ulah mikiran anu urang mah hirup teh sok hirup dina pikiran kan gitu sigana lamun sare di imah nu 3 tingkat ngeunah meureun gitu kan sigana lamun kitu imah nu aya teu kasyukuran tungtungna unggal peuting teu bisa molor stres sabab hayang imah 3 heueuh nu kitu teh saha urang beleguk gitu urang mah sok hirup dina piki geus hirup mah dina kanyataan ye bahagia geus nu aya dahar goledag sare nu penting teh tempat sarena apa sarena kieu kurang ece sare ye dina ranjang anu 20 juta tapi teu bisa sare tapi teu bisa atawa mending sare dina kapuk meunang nginyeum tapi tibra milih mana gitu aya gitu pangersa ranjang nu 20 juta aya nu 50 juta ge ranjang paragi nu gering di rumah sakit mahal sih anu gitu teh anu dipencet dengan naik hayang dinu gitu ngeriweuh-riweuh teuing nu penting mah tip geus kitu hirup mah sare nu penting tibra dahar nu penting ngeunah gitu hirup nu penting bahagia kenaon loba mobil loba cicilan mah kenaon loba tanah loba bayareun mah gering ya stres urang pernah panggih jeung jelema ngaranna Asep aslina aing teu ngabohong datang ka urang alhamdulillah cenah pangarasa naon aing mah abdi teh usaha teh lancar terus kumaha abdi teh jalan cenah usaha teh rame aya nama truk teh namahan jadi 3 alhamdulillah kol buntung abdi 4 abdi teh penghasilan bersih sabulan teh 30 juta wah cuk urang teh maneh beunghar euy ngasaan atuh urang 30 juta nyata abdi teh stres ari sia cuk urang teh truk 3 kol buntung 4 penghasilan 30 pan bayaranna 50 juta bayaranna 50 gelo cukuran keur naon loba mobil ari kabeh bayar nya ka harti teh tah urang mah sok rada edan hirup teh sok tara mikir baha nu penting mah urang boga mobil we bae ngiridit ge penting mah motor we 3 bae ngiridit stres itu nu kitu teh jelema teu cager je. Ari teh mending loba mobil sangsara, mending teu loba mobil bahagia. Heueuh geus kitu. Matak lain ulah boga kahayang ukur mampu teu. Lain ulah meuli mobil, lain bujeng meuli mobil, meuli kapal ge meunang. Ngananya duitna gableg teu sakitu. Teu boga mentong. Engke geus boga kakarak gitu ngeus lah urang mah hirup mah da eueuh nu jauh ti kitu hirup mah dahar sare ngompol dikeukepan hirup mah ngeukepan gitu ban dahar deui sare geus we urang mah darek ka surga nya gedean ibadah lobakeun tong loba dedenge geus tong loba dedenge dan nu geulis ge meotan ieu nu ngorak ngolotan ajengan ge paeh ce pajar kiai moal paeh kiai ge sarua lamun kiai na edan nya kana neraka sarua gitu ajenganna edan kana neraka sarua teu pilih kasih hukum Allah gitu ban pejabat na edan kana neraka sarua euceuk edan kana neraka sarua jadi lamun nu edan mah kabeh ge kana neraka lamun hayang ka surga wayahna kudu ngagugu ka Gusti Allah nya gugu ayeuna komo urang dek asup bulan
Ramadan gedekeun ibadah lain ngagedekeun daharnya gedekeun ibadah. Aya hiji pagawean dina Ramadan teh nu eueuh dina pagawean anu lain. Naon? Salat tarawih. Maca Quran dina bulan lain aya, gitu pan. Sedekah dina bulan lain aya, itikaf dina bulan lain aya, tarawih mah eueuh nya. Aya jelema curhat ka abdi. Pangresa cenah abdi teh lamun lebaran teh sok lieur cenah. Lieur kumaha manehnya teh pamajikan, budak, baju lebaran, wah jangar pusing. Cek urang teh kieu. Cobaan maneh buburuh hayang boga keur lebaran. Buburuh ka saha? Buburuh ka pangeran, sia belegug-belegug teuing di kurang. Kumaha buburuh ka pangeran teh? Tong eureun taraweh. Sakumaha riweuh, sakumaha rudet, tong eureun taraweh. Niatan buburuh ka pangeran. Kajadian mah, kajadian aya jelema taraweh we si eta mah. Nya puasa pasti beurangna ngan putingna maksakeun taraweh. Eta plong teu panggih jeung urang. Geus beres lebaran datang ka imah sasalaman silaturahmi. Ku urang ditanya, "Kumaha lebaran aman?" "Aman," cenah Pak Ustad. "Aman alhamdulillah." Nah, kumaha maneh aman? Ceuk Pak Ustad teh ulah eureun tarawih abdi niat buburuh ka Gusti. Nyaan eta mah. Baju budak gining, baju pamajikan gining cek manehna. Eta kejadian cek. Kejadian. Piraku buburuh ka babah dibere duit teh. Nya buburuh ka Cina dibere duit, buburuh ka Dunungan dibere, ai buburuh ka pangeran teh dibere, ai teu kaharti. Itu pan? Nah, intinya mata nu hayang lebaranna beres, hayang lebaranna cuyah, hayang lebaranna bahagia. Tong kaliwat taraweh tak jampena amalkeun. Kaliwat hiji gagal, kaliwat hiji gagal teuing pikiran eta mah pek tong kaliwat setaraweh 30 poe mun puasana 30 poe 28 poe mun puasana 28 poe kitunya. Tong kaliwat kecuali head awewe mah teu nanaon ai head mah da doraka salatna ge nya. Tah tuluy kieu lebnan teh keur urang ieu mah Ramadan teh pan sok pasea heuh. Cek sawareh puasa teh Rebo, cek sawareh puasa teh Kemis gitu. Cek sawareh deui Jumaah pan lieur heuh itu pan. Nah geus tong lieur keur urang mangilu pamarentah we nya. Keur urang mangilu pamarentah. Cek guru abdi pangarasa Buya Darussurur Buya Sepuh cek Buya di pamarentah teh teu edan kabeh gitu. Di pamarentah teh teu edan kabeh aya nu solehna gitu. Geus we urang mah ijtihad lieur ngilu weh cek pamarentah. Mun cek pamarentah Rebo mun cek pamarentah Kemis termasuk lebaran ceknya ulah ngarang. Cek pamarentah Kemis urang mah dek Sabtu ulah salah tetehnya ngilu weh cek pamarentah. Tak gitunya diajar ngagedekeun ibadah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna minal ma'il barid. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin.
Sakitu nu kapihatur hapuntenna sagala rupina. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.